Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Amma ba'd. Puji syukur ka Gusti Nu Maha Agung. Urang parantos aya di 10 terakhir bulan Ramadan. Laras samingguan deui urang teh nya. Tah di malam 10 hari terakhir ieu teh urang teh kedah lebih ningkatkeun deui kana ibadah. Aduh. Keun sawios. Tidak harus baru, yang penting suci. Lain walaupun luarnya sudah kotor dan lusuh, tapi dalamnya sudah fitrah sekali. Allah Karim, takbir, Allah Akbar. Sangat fitrah sekali. Ada sebuah kutipan. Oh iya, mangga. Kita selain itu ditentukan jumlah itu ditentukan tempat. Hah? Maksudnya? Ya kita kan ditentukan si jumlahnya. Ya. Di tempatnya gitu. Dia perlu fitrah di mana gitu. Oh iya. Sebenarnya mah teu kan anu lebih afdol mah emang di lembur. Jadi di deket imah urang gitu. Karena eta kan jadi hitunganna anu deket jeung urang. Jadi dari urang kembali ke urang. Malah mah lamun misalkan aya kerabat urang Langsung gitu. kajian ka kerabat heula. Entah kudu kanan sebenarnya amil. Da amil mah sebenarnya ti pamarentah amil mah. Jangan pelantara unggul kan. Tah lamun anu di masjid-masjid mah eta ngaranna wali zakat. Amil anu wali zakat eta mah karena lain pemerintah jadi sebenarnya mah teu meunang bagian. Tapi eta lamun misalkan emang urangna teu pati-pati bisa mah nya kadieun kanu bisa we. Kayak keterusanna tapi ulah di kamera we. Ada sebuah kutipan idza mata benu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Cenah Berarti masih kena cantik sih. cenah ceuk beja idza mata cenah di mana-mana maot wafat ngantunkeun saha Ibnu Adam, anak-anak Adam, in qata'a amaluhu terputus kabeh amalna illa min salasin kecuali 3. Yang pertama shadaqatin jariyatin. Nah, sedekah jariyah di mana urang nyadekohkeun sebagian rezeki atau bahkan semua yang kita punya untuk dipakai kemaslahatan umat atau untuk pokoknya menebar manfaat lah. Jika contohnya jika rencana Abi masihan channel Bigus Dalipah gitu nya. Eta mah sedekah eta mah. Ngaranna eta jariyatus su. Jariyah kagorengan eta. Apa lu Ustaz emang naon? Duka. Buat deui pengajian kan kayak umi. Pengajian. Jadi
orang gitu karena kondosan-kondosan. Contohna urang misalkan mang meulikeun Quran ka jalma anu ngapalkeun Quran. Tah eta pahalana jalma nu maca Quran ngalir pikeun anu merena. Asal penghafalan Quran. Tergantung niat. Tergantung niat. Eta bisa jadi jadian. Amun lillahi ta'ala mah insyaallah. Karena ya laguna ge. Nanti masa Kumaha? aduh. Ya ber. Hai. No, nu mana? Sejarah merah. Oh. Eta laguna, Cok. Sejarah merah. Tah eta teh. Itu di Subro. Eta mah sejarah merah ya. kan sejarah merah dipakai sholat dong. Kalau pakai sore, pakai amparan. Hah? Kita nggak tahu. Terus teh aya ilmu yang bermanfaat cenah tah. Urang misalkan boga pangabisa jiga Ilmu naon wae gitu. ilmu nu hade oge. Lamun ilmu perdukunan mah nya angger eta tadi teh jariatus teh ya. Lamun ilmu nyendang hayam teh. Nah, eta kabagean kena dosana. Ilmu anu sae ciga maca Quran kete urang teu ngajarkeun ka budak. Budak eta teh geus gede teh maca Quran make ilmu nu ti urang. Maka eta pahalana ge ngalir ka urang. Terus teh diajarkeun ka batur. Engke teh baturna teh make deui eta na pahalana teh meunang deui gitu ya tuluy. Ngalir. Eta gua mun anu budak anu abah. Nah. Abah. Nah, eta matakan ge hese eta teh. Karena emang pahalana unlimited. Terus nu terakhir waladin solihin yad'ulahu. Budak urang anu soleh, anu ngadoakeun ka urang. Jadi ngadidik budak teh kumaha carana meh jadi soleh. Itu kudu budak kandung urang gitu. Eta budak didik kayak budak kandung. Bagaimana derita-derita yang salpri? Matakan eta teu meunang eta. Jadi mana apa? Nanti teh nyokna dua. Menang-nangan dua. Aya tukang dagang sekedapnya. Bisa kayak teleportasi di situ. Dagang di ditu, makanan di dia. Jadi ancang-ancang di dewa aja. Cakicu. Tak kade, tak kumaha carana ngadidik budak meh soleh dimulai dari apa? Bapaknya. Dari memilih ibu yang solehah. Tuh, Pi, jangan majikan teh nu alus kana ngajina, Pi. Alus Pak Ustad kumaha? Guys. Anu alus we pokokna mah. Ayolah kita punya dapur sendiri. Pak Ustad itu lebih baik kan. Iya, Pak. Usus. Dia mah jaga gambaran buat saat deh habis itu salah milih. Oh iya. Kapna kap. Eueuh beak. Eueuh beak anjir. Standarna mah dina geus boga ilmu agama eta. Geus paling oke lah. Soalna kan eta ge geus ceuk Nabi kan li jamaliha lidiniha limaliha salah diniha mah engke terakhir limaliha li jamaliha nasabiha tang anu terakhir lidiniha cenah lamun eta mah cenah fadfar bidatidin jadi moal ieu lah moal hanyakal Insyaallah. lamun geus nyokot ieu mah non anu agama mah tah lamun aya geulisna misalkan terus teh anu nasabna ge hade boga harta agamana hade eta geus
Perfect. 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 Ada contohnya tuh sih. Contoh Khadijah. Ca- ya Khadijah. Siti Khadijah misalkan ya. Cari aman. Siti Khadijah Itu zaman jawabannya. jawabannya zaman ayeuna kan Ina Rarusti. Soalnya aku pikir awalnya Jule. Zaman sekarang itu memang Penghafalan Quran. zaman sekarang itu memang agak sulit. Soalnya biasnya zaman sekarang tuh udah nggak putih hitam putih. Udah abu-abu. Jadi berilah Khadijah satu untuk saya yang seperti Khadijah. Kadang kita melihat aya anu cigana teh ieu alus ieu baheulana cadaran. Terus teh membuka cadar karena Allah cenah. Dukanya eta Saya pernah merasakan itu. Kira baik, ternyata tidak. banyak lah pokoknya. Pernah. Tah, contoh kan aya baturan urang teh nya Tapi kan. baturan si kami eta awewena teh guru ngaji anak majelis tapi nya kuduna nya tapi naas sekali takdir berkata lain. Ternyata di balik kesehariannya itu Tidak mencerminkan. dia punya hal-hal yang lain gitu. Disayangkan. Sangat disayangkan. Maka dari itu kita perlu cross check ya. Jangan asal melihat. Jol we urang teh ningali eueuh ieu meuni pika ieu istriable misalkan. Menihem. Urang teh teu ta'aruf heula jol we. Abi bade nikah sareng ieu cenah. Berarti ta'aruf teh kudu bacanya. Ta'aruf teh mun ceuk abi mah penting komo di zaman ayeuna mah karena kita tuh memang benar harus mengenal dulu pasangan yang akan kita jadikan teman hidup teh. Kalau saya pernah tahu. Tacan. Mungkin lah nya pamitos mampu pan kamari ge dina hadisna manis tato amin kumul baah fal yatajawaz. Jadi kudu aya istitoah heula, kudu aya istitoah heula. Kudu aya kemampuan heula karek. Amun can mampu, nah puasa aja. Cah kitu urang kana Fatihah heula. Jadi ngabahas nih, Kang. Astagfirullahaladzim. 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 Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihil kiram. Silillailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh khususan Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami wa Syekh Najmuddin Al-Ghaiti ghafarallahu dzunubahum syattara. Syaulillailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa adda alaina min barakatihi amin. Faslun ya hiji pasal. Al-arkanu ari pirang-pirang rukun
ari pirang-pirang rukun allati talzamu fiha anu wajib dina eta rukun nu wajib dina eta rukun Non break. Ngeliatan Pak Ustad. Ngeliatan ah. naon at-tumaninatu tumaninah arbaatun eta aya opat jadi aya opat rukun anu wajib dina eta rukun teh tumaninah teh nyata cicing saukuran maca subhanallah jadi tumaninah teh lamun ieu mah ke naonnya ketenangan gitu jadi ngarah salat urang teh jadi tenang gitu teu rusuh teu gurung gusu teu juga budak lah jungkelik jungkedang geuning naon wae cenah aruku'u nu kahiji ruku dina ruku teh tong karek ge Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah kalau mah Allahu Akbar eureun heula urang teh subhanallah tawa leuwih halusna eta nu biasa dipake subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi nu kadua wal i'tidal sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd nu katilu wasujudu katilu sujud unggal-unggal sujudnya kan sujud tergantung lamun normalna dina hiji rakaatna 2 karena eta meh aya ieu sanggeus sujud kan aya wal julusu baina sajdataini kaopat wal julusu diuk baina antara as-sajdataini 2 sujud meh penekanan lah taukid lamun dina kalimah mah ketika sesuatu diomongkeun 2 kali berarti eta teh menyatakan bener-bener bala bener-bener bala tak ge sujud teh
karena sujud teh simbol penghambaan orang ka Gusti. Jadi supaya benar-benar menyatakan orang teh menghamba ka Gusti. Naon bieu at-tumaninatu tah ieu dijelaskeun cenah. Ari tumakninah sukun. Hiya nyaeta sukunun cicing. Sukun cicing. Ba'da harokatin saentas usik saentas usik Usik marina kudalan. gerak saentas gerak bihaistu yastaqirru bihaisu sakira-kira yastaqirru tetap kullu udwin kabeh anggota mahallahu dina tempatna biqadri subhanallah biqadri subhanallahi biqadri sakira-kira maca lapad subhanallah. Jadi hitungan tumakninah teh di mana urang saantos gerak teh gep cicing dina tempatna. Contoh ruku Allahu Akbar can netep dina tempatna mah can wakaka itu ngukuran subhanallahna. Jadi set misalkan ruku geus cicing kabeh tak karek tidinya cicingna tumakninah teh. Imam entong masih kene usik geus ngitung subhanallah. Eta teu tumakninah ngaranna. Kudu cicing heula. Tah kitu. Dina masalah tumakninah. Engke urang lanjut kana sabab sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan sesi 2 ya memperkenalkan azab-azab. Apaan ngaranna unggul? Di ka Ambon. Lamun martabak manis di mana? Pontianak.
Lain Naon. di Bangka. Beda deui di Bangka mah Bang. Martabak Bangka kan? Ah iya naon sih ngaranna Bangka mah. Naon? Martabak bakar. Baka. Oh iya meureun naon? Bulan-bulan naon? Padang bulan. Emang padang bulan. Padang bulan ngaranna. Oh iya tuh buset. Padang bulan. Padang bulan. Martabak naon itu martabak ieu bulan gitu tah. Padang bulan. Lain padang bulan dan naon? Waduh. Ini martabak pandan. Martabak mah. Pandan. Eta mah variasi. Variasi ya. Ah, bre nya nu tongkrong. Minana i al khobisi kamari teh nepikeun ka yap aluna nya. Martabak padang bulan ngaranna. Ngaranna martabak padang bulan. Mayap aluna. Mananya? Aduh. Hobisatan fayabitu ingdaha masbaha wal mar'atu taqumu summa ata ala khobsatin. Ieu wa ma bi qaumi. Wa ma bi Misla aqwamin wala syai'un illa kharaqathu faqala ma hadza ya Jibril mislu aqwamin min ummatika taquduna sirata kamari teh yaquluna ma la yafaluna. oh iya wa ta'ala Qala haula wa marra biqaumin ya wa marra biqaumin eta tobatu bimaqaridu min hadidin kullama kuridot ma la yafaluna. oh iya wa marra biqaumin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Wa marra sareng ngalangkung Kanjeng Nabi biasa. Jadi pemeran utamana Kanjeng Nabi di dieu. MC main karakter. MC tukang halal. Eta mah naon master seremon. Pas. Naon mah tuan rumah. Host live nuhun. Everything is okay. Wa marra ngalangkung Kanjeng Nabi biqaumin ka hiji kaum lahum eta tetep pikeun eta kaum Adfarun ari pirang-pirang kuku. Min nuhasin tina tambaga. Nuhas tina tambaga yang musu iha kalawan eta kuku kana beungeutna ngukurannya kela urang tingali heula ayeuna ceritanya itu
Dardir, matan ad-dardir. Mana bieu? Yahmusuna. Yahmusuna pada karan kaum. Biha kalawan eta kuku naon kana wujuhahum kana beungeut-beungeutna eta kaum. Kana beungeut-beungeutna eta kaum. Wasudurahum jeung kana dadana. Karena di bab si ieu na teh kukuna teh jadi jiga Wolverine meureun. Terus nyakar kana beungeut jeung dada. Faqala naros Kanjeng Nabi man haula'i man haula'i ya Jibril. Eta saha cenah ari ieu kaum he malaikat Jibril. Qala saur malaikat Jibril haula'i ari eta kaum alladzina nyaeta jalma-jalma nyaeta jalma-jalma yakuluna anu osok ngadaharan. Sok dahar eta kaum teh luhuman nasi kana daging jelema. Sarua jeung ngadahar bangke. Saudara-saudaraan. Majaz wayaquna jeung sok nibakeun eta kaum. Fi a'radihim dina kawirangan jalma-jalma. Wiwirang batur.
Wa ata ala juhri sogirin. Wa ata sareng dongkap. Ata sareng dongkap Kanjeng Nabi ala juhri sogirin. Ala juhri sogirin kana hiji liang anu leutik. Yakhruju anu kaluar minhu tina eta liang naon surun azimun naonnya teh sapi atau banteng ya, banteng anu gede solid. Iya kan. Jadi itu jadi dia. Faja'ala suru maka tandang eta banteng yuridu karep banteng ayarji'a kana balik deui teh banteng teh min haitsu kharaja min haitsu kharaja tina tempat kaluarna. Tina tempat kaluarna cenah. Fala yastati'u maka teu bisaeun. Faqala naros Kanjeng Nabi naros Kanjeng Nabi teh mahadza ya Jibril naon cenah ari ieu malaikat Jibril naon ieu mun urang mah qala ngawaleur malaikat Jibril hadza ari ieu conto hadza ari ieu ar-rajulu eta hiji lalaki ar-rajulu min ummatika ti umat anjeun anu yatakallamu anu ngomong eta lalaki bil kalimatil azimati
kana omongan anu matak nyilakakeun. Antek asing. Omongan anu matak nyilakakeun. Sumayan dumu cenah. Maka lalangsa teh meureun ieu naon ngaranna teh menyesal. Naon bahasa urangna? Kaduhung. Mati tungtung. Mun dihareup tosi. Yandumu alaiha kaduhung kana eta omongan. Fala yastati'u maka teu bisaeun lalaki ayyaruddaha kana ngabalikeun eta omongan. Atak tong saucap-ucap. Kudu hati-hati dina ucapan. Saking kudu hati-hatina aya nu ngomong anu perlu dikhawatirkeun mah lain anu asup kana mulut urang, tapi nu kaluar tina mulut urang. Karena nu kaluar tina mulut urang moal bisa diheum-heum deui. Tapi nu asup mah bisa wae diutahkeun. Tah ieu engkenang kayak jadi sapi badag gitu. Poe akhir teh anu moal bisa kukumaha. Wa bainama dina waktos huwa ari Kanjeng Nabi yasiru eta nuju angkat Kanjeng Nabi iz keur kitu teh da'ahu ayanu nyauran ka Kanjeng Nabi dain anu nyauran an yaminiha ti palebah kanan. An yaminihi ketang yaminihi salah atuh ha mah awewe. An yaminihi ti belah kanan.
Ya Muhammad cenah. Ya Muhammadu. Ya Muhammada. Ya Muhammadu. Hei Nabi Muhammad. Oh iya. Mana kita dua? Ungdurni cenah. Ungdurni cenah. Ka dieu tingali urang. As'aluka cenah. As'aluka bade naros kaula ka anjeun. Abdi teh bade naros cenah ka anjeun. Abi bade naros. Abi bade jawab. Falam yujibhu. Falam yujibhu. Truth or dare. Truth or dare? Jam itu ngajak truth or dare Nabi Muhammad. Maka henteu nyubadanan Kanjeng Nabi. Teu ngajawab, teu ngawaler, tong borang ngawaler ngaliet ge henteu. Faqala Wala itu di naros Kanjeng Nabi. Mahaza Jibril. Naon cenah saha eta cenah? Sata awani. Qala cenah. Ngawaler malaikat Jibril teh. Hadza da'i ari ieu anu ngageroan teh cenah al Yahudi. Pangajakan Yahudi. Ajakan-ajakan orang Yahudi. Amma annaka anapon sanyana anjeun anaka mana anaka lau aja betahu cenah. Lau aja bertahu. Lamun nyubadanan ka eta nu ngageroan teh tahudat ummatuka. Tangtu jadi Yahudi cenah umat anjeun. Tahudat
tangtu tanggal ieu mata komodi lamun diajak asup gabung kana ulah berarti Adolf Hitler pernah ngaji ieu pernah mengatakan udah diserang Yahudi babat habis kamu udah mau ngagelan tapi ada yang bilang kita harus menjamin keamanan. nah eta mah teh nguruskeun mengawe dasar lagi global ieu eta mah Tahu dat cenah maka jadi Yahudi. Ummatuka lain ada kremer kau waduh Adolf nah hese ngomongna saya Adolf 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 nama Aloy nama Aloy Adobe Photoshop. biar pernah disebutnya Aloy asli itu mah kalau di panjang ngomong kawin orang Garut kabur kawin orang tapi Garut itu aku kan anak singa cocolong gitu gede bikin menarik saya pensiun itu udah nggak ada mana aja titisan ada Photoshop Adolf kang bahar ya saudara Fabainama Fabainama huwa yasiru dina waktos Kanjeng Nabi angkat sama ieu ge idza'ahu takeur kitu teh aya anu ngageroan deui dain teh nu ngageroan mun tadi mati kanan ayeuna mah ansimalihi ti palebah kiri na kiwa bahasa mana eta kiwa bahasa Sunda bahasa Nasrani iya nama jebol iya bahasa Sunda na iya jadi paki ai ini nama bahasa naon deh jadi orang muda apa jadi tengah lawan Sundana naon dia jempol dia jumut dia jangkung dia jadiji dia cingit gitu iya ramo iya ramo ya iya ramo lamun dia sakabeh rema panahan naon bedana ramo jeung rema ramo teh namun ramo kamu sama lebih ka gelang rema mah jari-jarina remo mah jari lain atuh Roma untuk Arema Roma mana nih cenah jangan begitu mana bieu jadi di podium ya Muhammad Iddamu ansimalihi cenah ti kiwa ya Muhammad Kanjeng Nabi hei ungdurni ka dieu cenah tinggal abdi as'aluka bade naros abdi ka anjeun seperti biasa falam yujibhu Kanjeng Nabi tidak menengok teu nyubadanan dengan kayak saletik oge pancek dina hiji galur pokona mah panceg eta teh galur teh
Galau itu kan pajak naik di galau dan akhirnya habis seorang itu apa? Panceg bukan. Botol sekarang lagi. Eta jo, eta teh lamun disebut teh. Slogan, Jo. Slogan, semboyan itu teh jadi siga kata-kata penyemangat orang Ciamis, galuh. Pajak naik di galuh terus naon diganti-ganti lah. Pancen oye dina di patatenan. Jadi cu. Faqala ma hadza ya Jibril. Naros biasa Kanjeng Nabi. Naon cenah eta tadi? Qala ngawaler Kanjeng Nabi teh. Ngawaler mah ka Jibril teh. Da'iyan nasara. Hada ari ieu cenah. Da'iyan nasara eta panggegaro ti umat Nasrani. Ajakan ujakan umat Nasoro. Umatnya Sahroni. Sahroni. Nasrani. Amma annaka cenah. Anapon sanya-nyana anjeun. Lau ajabtahu lamun nyumbadanan anjeun latana sorot tanah eta teh aya nun tambahan tangtu cenah tantu jadi Nasrani ummatuka umat anjeun umatuk ka umat anjeun sikuna eta istri tetep ka eta istri tina sakur-sakur kagindingan khalaqaha tilka Ya ada saririku ya. Ngepek langsung dulu. hiji deui Eta dia lu sari. hiji deui Iya coba apem. Apem. apem berbahaya Orang ngaji teh. Oh, apem. Kita makanan apa aja. Siap. siap wa baina ma huwa yasiru Sini dia mana ya? tatkala angkat Kanjeng Nabi Kalau maksakan karena penting ada dulu. id huwa kar kitu teh Kanjeng Nabi papendak bi imroatin sareng istri sareng awewe hasirotin anu muka eta awewe teh andiro aiha dina dua sikuna cenah jadi mukakeun gitu kan awewe teh mukakeun dua siku set gitu Naon naon. Eta mah nutup. Oh, pan dibuka gitu. iya mah dibuka disingsatkeun
Andiro aiha dua sikuna wa alaiha. Bener bagi ya. Iya. Ditiup di pola sih bener. Kieu jaga hiji. Wa alaiha jeung tetep ka eta awewe teh min kulli zinatin. Sakur-sakur kagindingan atau perhiasan. Jadi dina leungeunna teh penuh dengan perhiasan. Siga belah dina. Ya. San. Muhun belah dinya sok kitu teh lah Enggak ngajarke. ngaginding gitu cenah bahasana teh. Oke. Ngajar Pak Ustaz. Dukanya abi mah Ustaz. moal insyaallah di abi mah Abi geus kana nyewa baju. ek di ieu pake larangan. Dilarang memakai. Dilarang gigindingan. Mana bieu teh jadi teh khalaqaha Allahu ta'ala. Khalaqaha Allahu ta'ala. Khalaqaha tos ngadamel Allah kana kagindingan. Faqalat maka ngomong si eta teh nu bieu awewe eta teh. Ya Muhammad ungdurni. Ya Nabi tinggal abdi cenah. Bari kencring meureun. Sombong amat cenah. As'aluka bade naros abdi. Mama kamu suka yang bisa bahasa Suryani. Sekolah rahmatan. Sotomi. Artinya beda-beda. Bisa gitu umur. Bisa gitu. Pertama kumaha pembahasan lagi. Ayo nama update nih. Ayo ngobrol jeung raja ayo nama. Jeung Suami Sriwangi. Penting ngerti kata kotak apa. Falam yaltapit maka henteu noleh Kanjeng Nabi. Ilaiha ka eta istri, ka eta awewe. Yes, dong. Pancet dina hiji jalur. Nah, panceg kana hiji tujuan. Dina kalika cek. Panceg dina hiji hate. Faqala cenah. Naros Kanjeng Nabi teh, "Man hazihi?" cenah. Saha cenah ieu? Saha ieu? Saha eta awewe malaikat Jibril? Ya Jibril, he malaikat Jibril. Qala ngawaleur malaikat Jibril. Tilkad dunya Nata ya tapi lain bakola manadi ya Jibril qala tilka ad-dunya. Tilka dunya ari itu istri, ari itu awewe. Ad-dunya nyaeta dunia. Dunia. Amma innaka anapon sanyanyana anjeun jikalau engkau lau aja betaha lamun nyubadanan anjeun ka eta awewe nyubadanan teh nying hareupan Di TB. ngabadanan tebein dong tebein lah laah tarot
tangtu bakal milih ummatu ka umat anjeun ad-dunya kana dunia. Tapi Nabi Muhammad teh geus teu noleh tapi naha aya. Kan ieu mah jadi konteksna kabeh all in gitu. Sakabeh umatna Kanjeng Nabi teh bakal milih dunia alal akhirati ninggalkeun akhirat. Kabayang Kanjeng Nabi lamun teu panceg geus nu jadi Yahudi mah jadi Nasrani mah terakhir hubud dunia tah. Anu terakhir teh lamun Kanjeng Nabi ninggal kana eta awewe tangtu umat Kanjeng Nabi teh kabeh bakal jadi umat anu hubud dunia. Bet henteu ge aya keneh wae anu cinta kana dunia ninggalkeun akhirat. Aya jelema teh geus di sumpah ku Quran ge anggar we. Di dunia. Bingung. Tak orang sebagai umat Kanjeng Nabi kudu panceg kana hiji tujuan nyaeta Islam anu rahmatan lil alamin. Mugia urang janten tercatat sebagai umatna Kanjeng Nabi. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Fana bima alamtana Rabbi ala diyan fauna Rabbi ahlana wa qarabatil tawasalna salna antarzuqa wa antarzuqa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.